nyangakeun dina usaha 50 genep tahun ieu abdi ancak tina peuting ieu pas jam 12 ini jam muga jeung mugi pepeujeuh me HP hiji ulah sirik pidik teh kana aya ireun panasan dudu pakurung pakasaha wae kudu dilawan ku seuri meunang kitu. Da eta nu bakal nyalametkeun dina datangna nu kahareupna corona jeung dasa muka engke dicampur jeung batra kalang ke bakal beuki rame kitu. Tapi itu nomor ke di gua deui nya. Bismillahirrahmanirrahim. Muga jeung mugi nyareat ieu niup lilin kurang niup angkara murka nu rek datang. Tipu kan. Bismillah. Amin. Iya nanti. Alhamdulillah. Bu Indra Kusuma, Kupan Rama Negara di Diop. Moga-moga jadi ada kebudak mah aya kebijaksanaan kitu rek ieu ge. Jadi urang teh dianggap kuno itu teh bijaksana. Nah kitu rek ieu ge aduh budak da mun disaratan. Kaku kituna panginten engke sanes beres ieu ngadoa urang ngadongeng sadaya. Umat Ratu Sunda menyangking hilang. Jadi kunaon ku roti eta. Jadi ieu roti beda nyanakna nyata dua alam. Ya urang baka aya nu ngumaula aya nu ngaulah. Kang enjing siang ngan bada lohor nyata ke dihanap. Eta mah lain deui acarana aya mah acara pangistenan. Maraneh nu ngariung di dieu panginten jadi kanda galante. Kelihatan raja.